Dongeng Bobodoran Sunda. Tukang obat nyeri sirah. Sebut wae ngaranna Mang Ihin, tukang obat keliling. Anu sok mangkal di hareupeun kantor pos. Jam 8 manehna geus ngampar. Manehna teh spesialisna kana obat nyeri sirah tradisional. Bari terus gogorowokan sangka nu liwat katarik ku obat nyeri sirah made in manehna. Mang Ihin terus noroweco. Bapak-bapak, ibu-ibu, sareng saderek sadaya, mangga cobian ye obat. Dupi obat nu didagangkeun ku sim kuring tak aya lian ti obat nyeri sirah. Obat nu cespleng. Upami bapak atawa ibu katerap panyawat nyeri sirah, cobian nuang ieu obat. Moal samenit-menit acan eta panyawat nyeri sirah bakal ical. Ieu memang terbukti obat nyeri sirah paling cespleng, ampuh. Cek Mang Ihin teu sirik nyanepi ka gogorowokan teh. Hampir-hampiran beakeun sora nu watir. Bisa urang oge teu aya nu mirosea nu liwat ukur ngareret wungkul. Malah nu liwat kalah katarik ku atraksi tukang obat kulit nu mainkeun oray kobra. Geus leuwih ti 3 jam meureun Mang Ihin gogorowokan teh. Geus kasawang ku manehna. Moal aya jalma nu ngabandungan omongan manehna. Mang Ihin terus meresan daganganna. Memeh balik manehna nyamperkeun tukang dagang nu ngadon dagang di jero kios sisi jalan. "Prioge naon, Mang?" cek nu dagang tina jero kios. "Cik jang, sugan aya prokol meser 2 mah. Puguh rada nyeri sirah emang teh. Dagang ti isuk teu aya nu ngareret-reret acan." Cek Mang Ihin bari ngasongkeun duit 5 ribuan salambar. Dongeng Bobodoran Sunda. Gingseng pamere. Harita waktu kuring keur rineuh di hareupeun imah. Keur ngopi bari jeung udut daun kawung. Teu ngahaja katingali aya hayam keur kawin. Meniku lila. Da biasana ari kawin hayam mah mun kawin ngan sajorelat. Atuh puguh kuring diperhatikeun saecesna. Meni heran teu kapikir ku akal. Teu gujrut ka batur daerah bisi jadi matak. Poe isukna kitu deui eta hayam malah leuwih lila ti kamari. Jadi kuring panasaran, arek gujrut ka batur era bisi majarkeun mata karanjang kajen ningali hayam oge. Kitu jeung kitu deui eta hayam teh. Kuring panasaran, nya akhirna kuring betus bebeja ka Kang Maman tatangga sabelah imah. Malah Kang Maman oge panasaran. Nah bener omongan kuring kitu teh. Naon anu jadi cukang lantaranna? Sorena waktu kuring arek kacai, tukangeun imah ngarasa kaget yen pelak gingseng anu dina kaleng urut biskuit pamere Kang Husin.
oleh-oleh ti Korea kus burundul di pacokan hayam. Pantesan hayam ge sakitu kuatna ngahakanan gingseng pelakan kuring. Dongeng bobodoran Sunda. Kacang hejo. Hiji peuting si Aki jeung si Nini keur ngalobrol di kamar memeh sare. Nini urang teh geus karolot. Aki rek menta dihampura bisi aya kasalahan ka Nini. Aki sarua Nini oge. Ulah silih hampura we atuh umur mah saha nu nyaho. Syukur atuh ari Nini rek ngahampura ka Aki mah sabab Aki teh pernah salingkuh ka Nini. Ku tanjeng saha Aki? Eta jeung si Eda tukang lotek teh. Terus jeung si Emeh anak Mang Sarkawi. Malah jeung si Icih oge nu di Lebak ngalaman. Nya ari Aki geus ngaku mah bari jeung ngarasa kaduhung teu nanaon. Ki dihampura. Tapi Nini oge sarua geus pernah salingkuh. Ari Nini jeung saha? Ari Nini mah mun geus salingkuh teh sok neuneun kacang hejo dina toples. Toples nu di dapur Nini. Nya, Aki nu dina toples mah sesana pan. Anu sakeler mah beak di bubur. Dongeng bobodoran Sunda. Taraje teh entar aje. Jang Dudi keur nembok sumur di perkampungan orang Betawi. Meureun rada malaweng. Nah, atuh ujug-ujug gejebur. Jang Dudi ti gejebur ka sumur bari ngagorowok tulung-tulungan. Ngadenge aya nu tulung-tulungan, si obos orang Betawi nyamperkeun kanu maksudna rek nulungan Jang Dudi. Jang Dudi nyarios, "Taraje, taraje." Maksudna menta disodorkeun taraje ka handap. Nah, orang Batawi bingungeun. Bari leos, indit deui. Sangkaan manehna mah taraje teh entar aje ye.